anu bakal menghadap ke Allah roh, tapi urang roh teu pernah diurus ku urang. Kuari carana perbanding ke urang minum kopi karasa kopi sehat berarti kan ngadahar urang ayeuna naon gitu kacang rasa kacang sehat dahar jeung semur amis terus sehat karasa ka awakna sehat ngeunaheun awak sehat sare jam sabaraha bae jadi wow komo di mobil mah asal naik ka mobil hadureup bae aya jelema lagi kuari atuh eta sehat berarti lamun teu sehat mah teu sehat para raid kabeh ge dibere jeruk sakitu amisna pahit dibere salak sakitu amisna pahit roti pahit eta gering kulantaran awak sehat segala rupa ge geunah bae awak mah babari. Nah kuari hayang nyaho roh urang sehat apa henteu coba ku urang maca Quran. Lamun maca Quran urang bisa sajuz 2 juz 3 juz normal normal bener normal dah nyahoan ieu budak aing ngomong nama atuh asal maca Quran hajuh wae a'udzubillahi minasyaitonir rajim ieu udah rohna ieu kudu diinfus dia geus beres geus beres maca sholawat 4444 atau 444 diberi 44 bae jadi diberi 44 geus teu kuat 11 manteu salat 11 teu kudu make tasbih 11 batu teu kudu make leungeun 11 ieu mah tasbih dikongkorongkeun aya maca sholawat 11 atuh teu kudu make tasbih 11 bae make ieu bae atuh ibadah aya tasbih geus dikikir bae asal aja lemah bae hampir ke Badung ku tasbih jelema 11 aya ge maca tasbih pada loba nah karang bawa tasbih maksud 11 teu kudu 11 ge teu kuat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina bihi Allahumma sholli sholatan ya udah kayak gitu kadangnya sorana kaman 11 ge dibere 3 ge bangsa kumaha lentuk eta berarti roh teh roh gering lah ieu janguji bae janguji diri urang cek Imam Ghazali awak tes urang ku makanan ternyata sesuai rasana sehat kitu keleh makanan-makanan ruh Quran, zikir, sholawat, tasbih, tahlil dan lain-lain sebagainya. Nah lamun urang masih kena beki berarti sehat. Berarti sehat. Nah kurang direnungkeun awak.